jelema nu naik Mercy duaan jeung pamajikan anak tapi kesang eta asek sakitu poharan tetep kesang sebab salah kida tuani milik ka dieu pamajikan tuani milik ka dieu korenganan keur aya masalah eta pamajikan samobil bae kuat ka ngesang bareng neuleuh jelema keur naik sepeda reman seserian goes dilangketeh deui ku pamajikanna tah ebrak ngaguling seserian keneh bae ngaguling ka jalan cai seserian keneh bae bandingkeun nu naik Mercy da geulis nya sugih asena ge sakumaha lain AC biasa ieu mah lamun dikarinyakeun jadi es tapi tetep bae kesangan ironi neuli jelema naik sepeda reman seserian ya Allah ngaguling pas seserian kene bae lain terletak dina Mercy dina Baby Ben dina Lexus kolbu Masya Allah jelema naik mobil mewah bangun teh bangun kejem teh santri mah naik angkot seserian dek jalateun seserian nantun sawareh mah deui hahaha kempes basa seserian keneh aju nyalateun teu kabagian sholawat seserian keneh mun hayang nyaho kolbu santri teh modal pasti ye di dunia keneh geus jadi surga santri mah ya sia mah teu pernah jadi santri bego tanyakeun ka santri hees di mana bae nya mah di kamar saraksa langsung ka majlis aya asa teu nyaho mayar nya mah teh ka masjid aya kipas wer huda nasgol langsung begilian mayar ke hutan langsung ka cai mandi teh ya Masya Allah sholat baca sholawat eta lain surga sih dah ye lamun hayang nyaho hate surgawi santri nya nama aya awewe di dalam doa ditarima deuk henteu nya nama jalain hate nya nama lalagaan doang nya nama lalagaan doang teu hate ketika daekeun mah awewena mamang boga henteu aing mah Allah teh lah ngomong sia nya hate santri bagus gitu ketika didesek banyak nama lalagaan doang henteu aya nu tamah variasi hirup doang seni hirup eueuh cenah mah eueuh pikiranana selalu ke Allah jeung ka Kangjeng Nabi bae mantap Masya Allah mantap santri mah tinggalin udah berjamaah ceuri santri mana meureun geus mun aya jauh indahna hirup ya santri beneran mun malilagaan jam sabaraha bae nya mah hayang masak nu ngalarang jam hiji penting lapar atuh langsung mah nyiuk sorangan ngisikan sorangan beke ngobrol deui nya nama kos nu teu masak teh kos kitu beres bae kalinya asak cek cenah teh laukna goreng tuh gaju aya dah sia masak restoran di mana nyaho nu nututu deh geus teu make aturan itu mah biasa aja barang ieu daharna ge geus moal aya pangindah-indahna hirup jadi santri jelema nu teu pernah masantren moal nyaho indahna hirup moal nyaho nikmatna hirup wajan teuing nyana jadi bupati nyana jadi gubernur nyana jadi big boss nyana taruhlah jadi presiden pos presiden Jokowi kuari teu nyahoan jadi santri teu nyahoan moal nyaho indahna gitu maksudna ai Gus Dur bahkan santri nyahoan nya nyahoan tapi nu henteu pernah nyaho ka dunia santri tinggalin zaman ibaratnya keindahan dari santri nyana mah teu deka masjid bencokot be baju saha nyaho-nyaho di masjid gede tinggi baju atuh lain nu tapi babaturan tilok marah deh tilok marah sia make baju aing sacokot-cokot aja poek geus mah sugan marah sugan Masya Allah tah menciptakan surga di jero pondok pesantren geus tercipta dahar jeung naon bae nyuna dia lain nu nyana
Gusti Allah wadak lamun aya jelema pesantren haju betah geus anugerah pang gede-gedena. Tapi di luar pondok pesantren modern mah lain santri teh mah kos kitu mah nipu santri. Pesantren asli nipu teh mah ajuanana ge sakadar bisa ngaji, sakadar bisa ilmu, sakadar bisa kadituna jang urusan urang sugan bae jadi anu sugan bae. Santri ge mah henteu buka pikiran saya yang jadi naon tuh ulah mikiran jadi naon pokoknya ngaji bae ibadah sugan saya jadi kiai teu kumaha Allah bae sugan saya yang jadi presiden teu hayang-hayang teuing sugan jadi MUI MUI teu hayang jadi RT teu hayang jadi kiai teu hayang ieu mah hayang ge pesantren ibadah masyaallah lempeng jasa budak. Mungkin aku masih alamun di wiji atuh Allah kana ayat tadi nage aing teu mikiranna naon keluar di dunia mata ke mondok sia tolol bisa nganasehatan batur geus ulah ngomong jeung aing mah jadi wali sia maka karakos kitu dah kana wal kaharti dunia santri montok loba nu nanya ka kula soal-soal teh jadi mondok kan teh sih geus henteu mah ulah ngobrol jeung aing ditu kecuali di mondok karek aing bejaan mal ngerti saya dunia santri maka jeung hukuman hese santri buka bingung saya umur sabaraha aing 29 geus encan hayang kawin ya tuh encan aya takdir ti Allah atuh aing ke banget aya takdir mah dibabari kabeh ge geus ditulis di Lauhul Mahfuz aing datang ka kobong mah ngalamun cenah ye Masya Allah lah ialah nutuluan teh terasa sempit dunia nusakil gana lantaran temagihan katentreman orang tentrem teh lain di imah gedong lain di mobil mewah lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus teu ngajamin duit numpuk miliaran teu ngajamin kana ketenangan jiwa teu ngajamin imah anu lir teu beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa henteu ketentraman maya di diri urang ieu urang kan poho ka problem-problem nu aya di mamana sup ka majelis ngadengekeun ngaji ieu teh urang keur diajak ka sorga itu boga perasaan keluar dari ngaji datang deui war asana di iman nagih geus araya ya Masya Allah bener bae barang datang ka imah ka angel apa sih ngaji go nu nagih can marah pemajikan geus marah teh pangada ngaji teh gegeran teh emang kunaon tuh nagih aju ku lain aju pengen celik kula ya gegeran balik-balik lamun henteu sakali aja pemajikan pinter amat sih tak iyalah urang teh keur diajak tenang tentrem nu hese ge itu masalah tentrem mentak geus lah cenah kieu ulah eureun-eureun aja datang ka magrib sia nu ngeunah ya boga masalah meureun di imahna tebagihan di tempat anu bakal nentremkeun jiwa bahkan wa ghaqat alaihim anfusuhum ruh pekan utiluan teh hati-hatina anfus teh jamatina nafsun anfus tapi di mana ku Imam Jalal teh kulub anfus pirang-pirang awak tapi nu dimaksud tafsiranana kulubay kulub majus tina awak berarti min itlaqil kul wa iradatil juz mun dibahas urang majaz ngaji teh geus kitu da mah paranti metakeun doang tuh majaz berarti kan nah qalbu nu bingung tilok awak nu bingung qalbu lil ghammi wal wahsyah lantaran aya bingung gersah keparuguh ieu teh bitakhiri taubatihim lantaran diengke-engke tobat can ditarima kana bae tobat teh datang ka Kangjeng teh ngabalir Kangjeng teh datang ka Kangjeng Nabi senyumna lain senyum
anu bunga tapi senyumna senyum godob. Di samping eta loba instruksi-instruksi nu sejen nyeri jasa qalbu teh bokot alaihim anfusuhum. Masyaallah hate tek sempit perasaan kelantaran aya ghammi wal wahsah gersah jeung bin qalbu. Jelema lamun urang ya urang ngali jelema bae asal kadarana kos kitu ieu keur bingung gajeng kumaha. Kada awak nu mantep di dieu dibahasakeunna awak wa dhaqat alaihim anfusuhum padahal mah qalbu tapi ngabahasakeun na awak lantaran hikmahna tina qalbu teh bakal kana awak jelema lamun qalbuna eukeul jembar awakna ge kadeuleu marah mae wajahna awakna kitu keneh lamun keur setengah-setengah deui kitu keneh lamun qalbuna keur meujeuhna gersah nyeri hate kababawa awak jeung beungeut mantep dibahasakeun awak jelema kancing bajuna salah imah ieu badak mal beres kanjing gua make kopiah miring nah kos ereh main ieu budak kajen gua kumaha kajawan gua aing aju buuk lagi geus teu disisiran nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu mal kebel deui kudu maka grogol ieu budak kadeul qalbuna tuh kan bae deui jelema lamun kadana we perlente amat ieu kajen gua kumaha rapih kopiahna mancit masyaallah bajuna takwa orang merekna di merek takwa buatan Bandung kajian kuku wahai budak kerjembar tebak bener baik orang yang calon lurah nipu ya penipu ya ada calon lurah kan nggak bagus awaknya nanti weh kiai anu katipu ambalaya ku calon lurah dah itu na mungsrut kiaina batur nu calonnya na mungsrut eta gara-garana ka bawah dunia batu ulah kiai bae datang di calon DPR kiai ngadoakeun pan calon DPR teh calon penipu DPR teh pan calon pamalingan aduh didoakeun ku kiai atuh kiai sabangsa jeung nyana emang kiai teh lo ngadoakeun kamar rahasia aing goblok nyana gede atuh lain deui merena toh dasar kiai aya nasib kiai matak Allah ngutuk sia ngadoakeun calon DPR tolol cak Allah bagian siapa lain kos kitu bagian siapa ngaji kai aduh eta mah pamalingan berarti kan kiai ngadoakeun pamalingan mana DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli gunungan baheula urang suka kasinggung baheula tah mah wallahu a'lam mah teu nyaho tah mah carita baheula kolot aing cerita kolot aing teh mah kuari mah tulis nyaho sorangan aing ge aya sih nu teu urang suka nyukos kitu aya merenang aya lah ieu mana lagi sok itu jelas ngomong di negara demokrasi mah geus diciptakeun jang maling nu mantak embung teh yeuh mun hayang sasakalana mah kajar aing ngomong teh cekna teh sok sangeunah-ngeunahna yeuh diurut heula ku aing bakal heueuh sia nu mantak ieu nagara teh embung dijadikeun nagara Quran lantaran hese jang maling tuh pertama nata global teh kan nu mantak sepakat ieu nagara teh nagara demokrasi anu baheula teh sabada da Kangjeng Rasul teh kapan eta teh khulafaur rasyidin masih tentrem sabada khulafaur rasyidin teh kapan dilanjut eta teh ku Bani Umayyah masih hebat ketika Bani Umayyah geus teu aya dilanjut ku Abbasiyah mulai di dinya teh rada aya kekurang tentreman lantaran geus mulai aya pengkorupsian padahal mah lain korupsi untuk membangun bangsa jeung negara tapi dianggapna geus keluar ti aturan tidinya selesai dilanjut ku Utsmaniyah kitu atuh sejarahna
Teh Usmania dioyak-oyak teh supaya teh naon teh permasalahan hese ngalawan khalifah teh hese dioyak-oyak berhasillah dengan Mustafa Kamal, maka sejarahna tumbang di harita, jadilah dunia demokrasi laluasa jang naon cenah kieu pokona laluasa jang naon katanya teman laluasa bae saya mau ulangnya debat kiai hebat jadi lurah ulah bakal jadi presiden, ulah bakal jadi gubernur, ulah bakal jadi bupati, jadi lurah bae heula. Kiai hebat jadi lurah, kiai hebat jadi lurah, denge ku sia ku ceuli heulanan delekeun kakiayanana siapa barangkali cenah ngomongnya bangun siapa tuh percaya ke aing tuh delekeun Gus. Nah ieu mah sekedar nyaho bae heulana nu mantak kula sok ngomong dah DPR mah ulun teu maling kabeh dah sok amat sejarah apa yang dibuka sih je perang sah kajin urusan nyana mudah-mudahan diampura baik ku Gusti Allah jadi bupati lagi jadi gubernur jadi DPR lagi pan kakak urang dulur urang bapak urang manya urang ka sorga nyana ka neraka ulah tetep bae urang mah ka sorga nyana ka neraka sia ngomong sok macam-macam lamun teh jujur bisa jujur mah di mana bae dagang teu jahat kabeh itu kan tanin teu bener kabeh aya bae nu beneran ya ulah-ulah jadi DPR jadi kiai ge atuh geus masang pelang lain deui jadi kiai geus masang pelang pondok pesantren modern As-Supendiyah Al-Jahannamiyah bae ieu teh lain deuk nyaritakeun kajahatan nyadarkeun nu tilu ieu boga kasalahan haju sadar nu hese ge kan sadar urang cicing disalah tapi teu sadar salah eta nu bahaya tapi urang salah tapi haju sadar heuh sabarang aja horenganan barang di tembok mata hate mah hese dunia mah beunang jabatan mah aya tapi horenganan jang ibadah ka Gusti Allah mah hese tah hayang sadar seperti eta ieu teh keur nyaritakeun lalakon jelema nu tilu nu sadar anu cai mata ngeclak nu sakeclak cai mata teh bakal niiskeun neraka bayangkeun Masya Allah sejarah lain lalagaan mah hehehe poharat teu kudu make ember-emberan teu kudu make kudu semprot teh tadi naon ngaranna blambir teu kudu jang mareumeun neraka cai mata ngeclak ti peuting timbul tina hazan tobat ka Gusti Allah